action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum. Halo sadayana. Ayeuna abdi bade maoskeun carita dongeng dina basa Sunda anu judulna Si Pitung. Sim kuring ngaraos bungah pikeun ngareoskeun caritana. Sing sae ngadaukeun dongengna nya. Si Pitung teh saurang nonoman asalna ti Kampung Rawa Belong. Bapana jeung idungna nitipkeun Si Pitung sina diajar ngaji jeung ngulik basa Arab ka Haji Naipin. Tapi sakapeng-kapeng manehna diajar sababaraha gerakan silat. Sanggeus mang taun-taun kamampuhna dina ngawasaan ilmu agama jeung bela diri beuki ningkat. Dina waktos eta oge Walanda keur ngajajah Indonesia. Si Pitung karasa prihatin ningali kasangsaraan anu dirasakeun ku rahayat leutik. Ningali eta Si Pitung dibantuan ku babaturanana ngarancanakeun perampokan ka salah sahiji tuan tanah ti hiji kompeni. Hasil rampokna dibagikeun ka rahayat miskin. Para kompeni mimiti hariwang sarta ngagerekeun sababaraha pasukan pikeun nangkap Si Pitung. Tapi sabaraha kali serangan eta henteu hasil nanaon. Si Pitung sok bisa kabur serta hese ditangkap ku pasukan Walanda. Si Pitung boga ilmu kabal. Jika hese dikalakeun, hal ieu ngajadikeun kompeni resah. Dina waktos eta para kompeni ngadeus ka kulawarga Si Pitung pikeun nanyakeun kelemahan Si Pitung lantaran geus disandera serta diancam. Bapana Si Pitung masihan informasi yen Si Pitung diajar ti guru ngajina nyaeta Haji Naipin. Para kompeni teras ngadeuheus ka Haji Naipin supaya masihan informasi ngeunaan kelemahan Si Pitung. Haji Naipin oge disandera jeung diancam. Akhirna Haji Naipin nyerah serta ngabejekeun kelemahan Si Pitung. Dina hiji poe Walanda nyaho ayana Si Pitung serta langsung nyergep serta nyerang anjeunna. Lantaran Walanda geus apal kelemahan Si Pitung, akhirna Si Pitung gugur.